warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Guru abdi Bapak Satu SPD Sarjana Pendidikan Janten Jalmi Kemasian tugas ieu. Setasana sesarangan urang janggakeun puji sinanggung syukur ka Gusti Nu Maha Suci nu parantos maparin kesehatan sareng kegiatan ka urang sadayana. Agung ti payun simkuring nyanggakeun pangarujeun ka sadaya rerencangan abdi nu aya di sebelah SIPA 2 ieu anu tos lengkap dina ieu acara nyaeta acara presentasi tugas pada senyang kolong kana waktos dikawitan wae acara ku maca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Dikawitan wae dina ieu acara nyaeta presentasi nyaeta nya abi nginggakeun ka saderek Ende Wildan. Matur nuhun ka saudara Ilham anu tos ninggakeun waktos di sini tadi kami mendarikeun kana ieu carapun anu judulna Surat 70 dan pengarangna nyaeta N. Hendri Sinaga. Dina carapun ieu dicaritakeun hiji lalaki anu jadi salaki teh istri nu Minangnu. Anjeunna ditangkap ku polisi. Awalna masalahna teh gara-gara sok aya bangsat kames. Dina hiji peuting pas anjeunna pulang salat Isya aya bangsat. Anjeunna sareng warga diudag ka bangsat ke kaburna ka diskotik keur mejeuna teu rame. Kulantaran kitu eta diskotik teh dikepung jeung sawarehna diubek ka jero diskotik eta. Beda deui jeung si salaki si Enung. Anjeunna mah balik deui ka mes da pas merik si bangsat. Terus merik bangsat eta teh manehna katinggalkeun jauh. Akhirna nu boga diskotik teh nelpon polisi sangkan kaganggu ku eta warga teh. Keur ribut kitu datang loba polisi. Sukamto urang rembang salah ngalawan malah mah bari nunggul ku polisi. Terus kitu si Sukamto langsung ka mes salakina si Enung. Pas kitu teh eta mes teh digerebek ku puluhan polisi. Dibawa weh si Sukamto jeung salaki si Enung ka babawa. Anjeunna dibawa ka lokap bari manehna teu boga salah naon. Anjeunna disiksa bari ditanyaan naon anu sebenarnya terjadi. Nah, tos sababaraha dinten anjeunna dibebaskeun deui sabab tos terbukti bahwa manehna teu salah. Tema tina carpon ieu nyaeta salah paham. Kalakuna nyaeta salaki Enung, Sukamto, Nurdin, Karto, Rahmat, Jimmy, sareng Pak Arif. Lalu caritana campuran sabab aya nu nyaritakeun galur maju sareng mundur. Latar tempat mes sareng bokap. Waktuna peuting suasana urang sedih sareng haru. Puseur sawangana kadua. Amanatna urang kudu sabar jeung narimakeun dina ngahadap kana segala cobaan sapertos salaki Enung. Meskipun manehna di penjara tapi manehna bisa narimakeun jeung sabar sarta yakin bahwa manehna bisa bebas. Gaya bebasna teu aya. Dinten sakieu bae kuring ngedarkeun kana carpon ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Ende Wildan anu altos ngadudukeun sami-sami ya. Sami-sami. Mugi dina presentasinya aya manfaatna khususna kanggo diri anjeunna umumna kanggo alurang sadayana. Pamintkeun atos wae acara ieu rence mangga wae ke urang kawit urang akhir urang tutup ieu acara ku nyarios alhamdulillah. Akhir kalam